Kaulah hayang netek subuh heula rarai salira. Salayan kaulah rek unyukan ka keluarga. Oge ka urang-urang karaton sadaya bisi teu pangih deui ka. Ya, syukur kumaha karna. Akang oge geus nyadiakeun kadaharan keur anjeun. Disayogikeun tuh. Akang oge hayang babarengan dahar jeung anjeun di bari baraket sakan teh geuning. Terus akang geus nyadiakeun kadaharan kaya ning opor sapi. Waduh, opor sapi aya. Opor gajah aya. Opor muning aya. Bagja kaulah luar biasa. Sabab ieu kadaharan teh karesep kaulah pisan. Urang balaket serahkan ka bari sasonoan bari kaulah hayang netep sabeuh heula beungeut anjeun. Sakali deui hampura kaulah oge bilih aya kasalahan maklumna kaulah ge manusia. Setiap manusia sadetik ganti saja merubah. Omongan ayeuna tara kapake isu kadang-kadang manusia seperti itu kan. Ya, syukur kumbakar. Syukur. Tuturkeun akang hayang barang dahar heula sarta sosonoan jeung anjeun. Sae. Ya, tuturkeun. Baca ulang. Nemaha teh kitu nepi ka berat kieu aing ngangkat teh. Cuma kudu kutiluan atuh. Terus kayaknya itu biasanya pengamik nungkul atau nunggu melak waluh mabakan melak samangkan nepi ka diproklamirkeun di negaranya teuing kanca nepi ka ruksak aut-autan ku ayana alatan awewe ku ayana ieu alatan ka hayang raja anu mawa karap sorangan deudeuh teuing kanca eta ya kaulah kalemah saya kabina-bina tuh kahayang raja terus aduh ya tihang meninges lecir seperti ke urut lain kucing-kucingan baheula jeung si Gunawan Bibiksan lamun ngeloak teh tina kapangih ku aing tina tihang mereke manehna nah aing teh para asli teh kunaha ketip naon urut aing lalangiran baheula keur budak eta ketinggal wae dicepret ku indung teh montong lalangiran sit matak pae hinu ari pek teh aing teu lalangiran yang we indung teh pae teh kuning lalangiran kitu belah naon deui kula eta lauk cingkari sukai tiga anu milian ke moal kitu aing teh kakurung kuno 40 poe aya kecap cenah cek kiai mah lamun jelema nek pae 40 poe teh geus aya dina kurungan eta pae cing sarep belakang sa pondok harapan mudah-mudahan kita lain ki haula nek nugaskeun ti batik kumbayak sakuleung wayah nasiapkeun banyen kabeh pasukan jeung alat-alat perang urang ini ka gunung musuh dia balat siapkeun nek dipimpin ti ku aing geus meujeuhna urang ini ka pangperangan ti tupinu lama hege
Pangus lampahipun kumbakar anu dina waktu sarita parantos ngutus kapatih kumbaya pikeun ngebakeun sadaya pasukan pikeun mian kapan perang pasukan kami kumpul siap ditujukan ke pasukan kami kumpul ayah tugas anu perlu di jalan siap Gusti pihatur Gusti ditarima aya tugas naon ieu teu baris diduikeun ka kaula wayahna sakabeh pasukan wajib pimpin halayan kumpulkeun kebon dulur kana rumpul teman-teman semua ada apa Kamil Emon urang aya tugas pikeun di aya proyek pikeun perang aja terus Gusti syukur sepanjang waktu malam wahakana
tukang kenang kekih kieu kai. Kenangan atuh euy. Kenangan sih. Nang Ari batur meni beberebetan eta kenang ari aing meni jaremping jeung nayaga teh kos teu dibayar sia teh ai sungut cing karunya mah di sadar teu Jadi kabarang. kapan eta teh goblok kenang teh tadi teh beberebetan naon sangu goreng lain sangu goreng sebelah kenang beberebetan teh ama manggera sia teh siapa aing ngomong meni popolotot ai disadang teu anjing cing tarik saya teh ngomong teh si anjing meni mata kesel setan Bibir ngate betul. kanang teh beberebetan sia teh teu aya ngomong jeung sia Gusti ieu aya tugas naon Gusti ieu tadi teh urang ini ka pangperangan usah ulun aji kilo mah Yang hare-hare. hare aya proyek naon Gusti urang ini ka pangperangan make jeung mentar po jarum coklat naon kae di Pak Iwan gampang anjing kabina-bina nu sabenerna ieu aya naon urang perang ini ka ditu setan aing mending geus lieur kana huluna innalillahi wa inna ilaihi Gerak. panyawat naon atuh abah nu geuring sia teh goblok ulah diper padahal gampil diper mah eta teh gerak abah nu geuring setan geus bae da geus dipunuh-punuh rahayu dicentak kudu kawasa geus waktuna abah nu geuring goblok cek aing geus bisa tadi gelamun diubaran pututut ka setan anggur doakeun ku urang mudah-mudahan eta almarhum teh cing ditampi iman Islamna kalayan ting ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah subhanahu wa taala parah goblok tah itu amin doa lain amin haji aing mah oh setan goblok bisa meni mata lieu nek diuk aing mah itu kagak sopan sia naon sia teh tua-tua kana bohol lain bogoh pada hieu monglo bujur aing jiga mamah bungsu Bandung Iya ngate kan bujur mun ditoel jiga Bonda Oscar mun ditoelan ka sabelah ngajedok sia cicingna di tukang goblok Ieu lain cicing di hareup teh sopan goblok teh sia cicingna di hareup di tukang lain cicing di hareup ka sabelah kabina-bina teh jeung cicing di hareup mata lieur aing ada cicing di tukang nya mending gitu. tidak tadi geus cicing aing cicing di Kita tadi gitu salah. goblok teh sabelah mantap jangar sia urang ini kapang perangan aya tugas urang ti Gusti kumbakarna asik naon ai sia make nek perang make asik naon aing mah geus percaya diri da ini kapang perangan pasti aing loba puluh
siapa kena pulang pulung wae atuh. Asik. Naon seri? Nepangan kasadayana urang Kagades. Alah, si ibu menipuis. Apa namanya kasep? Ngan aya anu katingali asa kurang sedap dipalang. Naha teh. Hah? Naha. Eta anu sirahna botak tapi tadi topia. Hari sia eta hulu nepi ka ngagencelang kitu. Ngahaja ayeuna. Sabab ame tiis di penting. Aya si Uci aya. Aya. Asik si Uci adi aya. Gusti, Kumaha teh? abdi mah buru perang teh hayang dipamesinkeun lanung Gusti. Obat naon sadeh? Ieu parang akan atur wae. Nah akibat kunaon sia teh palangkakan atuh teh? Dibawa ku Den Biru ka Jamrai. Si kaselan teh. Dibawa seserumputan. Ah. Gusti aku tenang ka suara. Ya diuk. Asik. Selalu pakai asik wae. Ojo seri mendatang. Gusti jagakeun semah pangabaktos kunyuk salila Gusti. Ditarima. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wargi-wargi sadayana muslimin sareng muslimah. Naon ye? Mangkade urang teh kedah tiasa ngabersihkeun hati. Bersihkeun hati. Sabab aya katerangan kodap lahaman tajaka. Hartos. Setiap jelema geus bisa ngabersihkeun hati. Pang bagja-bagjana hirup di alam dunia. Nah, eta. Itu dah. Nah, kukituna ibu kali ka bapa sadaya. Mudah-mudahan ibu sadaya cing dipanjangkeun yuswa, diagengkeun rezeki, dilancarkeun tina sagala rupina. Sabab lamun bapak-bapak sareng ibu-ibu dilancarkeun tina sagala rupina, hormat Mata. ibu-ibu ka bapak-bapak kedah wijinan hartosna sunah rasul. Biwarang nyanu bapak-bapakna ade Saya pisan betul. eta teh sunah rasul daripada ngacacat, daripada ayeuna jadi panyawan tinggal. Ayeuna mau disebutkeun mending kene nu halal kan. Kira-kira bapak-bapakna sareng ibu-ibuna naon bapak-bapakna teu mapan mah dina usaha omat ulah di piwarang nyanu sabab ukur nyiksa ka dituna sapertos simkuring mending ngondo mah we da geuning di sini-sini anjing sarua kudu maju menjelema teh bawa suhu we si ngomong.
Ampun Karina. Kenyata nawaruga padang datang deui supaya dapat jaga Ari padalang acil aya li. hartana genepat kuwang padang samana anu baga Aya pada sasmita. Ari paalang padalang ade sasmita. Ari padalang ade sasmita ayati. Pabiarsa namanya oke wilujeng tepang sareng rombongan Sri Sunda wayang golek kumali aya pamulut lagu eta-etan selingan atau bapadalan urang haturkeun pamulut lagu nanti Pak Iwan kali kata Hika lalu dah haturkeun kau ka Ibu Guru Siti oke teh hilap ke Bapak dalam Teten kali Bapak dalam Ajang Bapak dalam Somala oke anaya di payung sadayana imprik-imprikna wilujeng nonton wilujeng ngadangukeun dupi laguna nu kapunduh patepang songo oke diteraskeun kana lagu Nikmat Durian sumangalangkung ti payung patepang songo.
sok kaparayun cenah ucu aya di hateuranna kanggo ka Bapak Camat sareng Bapak Kamu oge Bapak Iwan sareng Neneng Rika ucu nyagakeun lagunan patepang sono cenah ucu anu disebab punten ada kapayun cenah ucu gara-gara Bapak Camat anu pangpageurna sadunya Pak Tembang Bapak Camat Rupami araya
disebat wae Bapak Kadus sakantana sareng Bapak RW ya saya oh Bapak Kadus atur nuhun Bapak sawios Bapak teu kedah kikitu Bapak sawios pami aya mah tabihan deui Bapak hatur nuhun Pak RW hatur nuhun ngali deui cenah neneng Bapak Abbas anu mana sakantenan pade kuya anu bakir anu sayang Bapak Abbas anu mana Bapak Yunan Pak Abbas haturan Pak Abbas disuai Bapak Abbas Bapak Yunan si bungsu anu Pak Abbas sono pisan haturan Bapak Abbas anu bageun hoyong patepa Bapak Abbas anu sayang engang tong lami-lami teuing Pak Abbas Bapak Yun disuai-suai Bapak adek wil anu bageun aya kitu cenah usah pada nangarit aya kitu engang tong lami-lami teuing sono kacida Bapak adek kuil Bapak dalang ade anu bager Bapak dalang ade Sasmita anu mana disuai iya lucu eta kapayunan padalang Sasmita anu bager kapayunan padalang ade Sasmita anu pangsayang damang Bapak dalang hatur nuhun sawius Bapak teu kedah sakitu dah tabihan deui aya mah hatur nuhun padalang ade Sasmita hatur nuhun padalang ade Sasmita anu mana mama bos anu sono hatur punten ka padalang ade Sasmita anu namanya sanes anu sayang mama bos anu sono disuai haturan Bapak dalang ade Sasmita moal boleh disebat wae upami teu can kapayun komo upami teu can kada kodok manehna moal boleh diantosan si bungsu Bandung sono kacida ka Bapak dalang ade Sasmita anu bageun punten kasihan jalan cenah oh iya alah geuning anu kene namanya kumisan deui dicirian di mama bungsu bade di dana minantu anyar menami lengo upami buntutan mama di dana minantu hatur nuhun lucu sawios pada mah udah kikiran sawios tabihan deui padahal mah ih lucu juragan iya aku Bapak Cek Tony anu bager Pak Cek Tony anu sayang disuai ari kapayunan sayeunan anu sono ka mama bungsu anu sono sono kacida saha teh mama teh Ibu Yoko sayang anu cantik hatur nuhun mama sawios teu kedah kikiran mama padahal mah tabihan deui mama kirang kene sor padalang oge teh ih lucu Bapak Abbas anu bageun anu mana Bapak Abbas Bapak sono Pak Abbas sono pisan
hoyong nepangkeun Pak Abbas moal di kuku maha Pak Abbas hoyong sasalaman bae sakedik Bapak Abbas anu sayang mama busuk hoyong pateupan moal wale disauran Bapak Abbas pun ati Bapak dadang pihok anu mana ada acan kepang Pak dadang pihok anu bager hilang deui anu mana geuning suai-suai ih haus Pak dadang Pak dadang pihok anu bager anu sayang oh iya ih Pak dadang pihok nu pang sayang Tony, ada si nenekna mana si nenekna? Oh keluar. Ibu camat Bapak Hanapi, anu bagi anu sayang. Bapak Hanapi sareng ibu camatna, sama pisan. Si bungsu Bandung hoyong menang sareng Bapak camat Hanapi, disuai-suai. Bapak sama Hanapi laras ada dan kapayun disuai-suai harinya gak gemah Bapak sama sayang iya laguna susu bantu Bapak sama Hanapi ada bagian sorong pacida mama busuh hoyong tetap sama Bapak sama Hanapi sabios tegedah kikian Pak Camat kami ayat kami hana di pacaman hati hatur nuhun ah Jack Tony anu mana Jack Tony mama musa nu sono ana Jack Tony disuai-suai hari kapayunan Jack Tony anu tok lagi teuing Jack Tony ieu neneng alah geuningan mani gayanya iya Jack Tony teh ada mah sareng teteh henteu duda oh aya mana minta duda bade dicoret di cirian ah Bapak Asep dekok oh aya nu Bapak Asep dekok moal ngamek moal kapayunan Pak Asep dekok kapayunan hari kapayunan Bapak Asep dekok anu mana ada dan bihok Pak Asep dekok anu bagian sono kacida kapayunan kapadadan kawatos oh iya ada tedekok saking Asepna sok kabobodo atan teh kaitung teh abang koramil di Sumedang anu mana anu bageut abang koramil anu sayang sono pisan si bungsu Bandung hoyong tepang sareng abang koramil di Sumedang kapayunan abang koramil di Sumedang kapayunan kapayunan abang koramil sakade tong lagi teuing abang diantosan ku mama bungsu abang koramil anu mana dadang mana dadang aya teu aya oh aya oge Pak Ujang sesna Asep dekok di dia dipengker Ujang wargina Asep dekok kapayunan ih lucu anu mana Ujang sobatna Abang Asep dekok kapayunan Ujang wargina Asep dekok kapayunan Bapak Ujang anu bagir upang sayangna sadunia saparapa bawa berbasihan agama sadunia satengah lucu Pak Ujang damang Pak Ujang Bang Jemput Pak Hati Pak Ujang
nuhun ka ujang nu bager hatur nuhun si bungsu Bandung sono kacida kang unyil hatur nuhun hatur nuhun masih aya keneh kita sepati payun atana diparantos teu aya neng aya sakit mah geuningan kati hatur nuhun hapunten ka para tamu nu dipayun sadayana mama bungsu jadi aya kelepatan dia bisa para kanca hapunten anu kasuhun bisa semua diajarkan lagi nikmat dunia
inilah hingkang samia merbayaksa inilah hingkang samia merbayaksa dialas panawasa dialas panawasa patih kumbayaksa merbayaksa di setengah ingalas banawasa ya gunira kangang dika wayahna kabeh kumpul pasukan tamtama prajurit anu bakal ditugas ngempikeun perang katutugan gunung Surena. Saya Gusti. Abdi teh kenapa perang Gusti? Perang banyak. Saya pisan Gusti. Mangga abdi nampi kana sadaya tugas di Gusti. Ieu. Ngan aya sa. Hobi ulah Wayahna urang ini kapang perangan teh ulah didasarkeun ku nafsu. Ulah didasaran ku kadengkian hati sabab nafsu anu bakal nyilakakeun ka diri urang sabab sarakah anu bakal nyangsarakeun ka diri urang initna urang kapang perangan sesuai tugas urang ti Gusti Kumbakar lain nek ngabelaan kamurkaan dan samuka tapi nek ngabelaan nusa jeung bangsa tekadan tidak pati-pati kurang unit kapang perangan gugur di medan tempur berlayar di medan dana laga pahlawan disebut Saya Gusti, abdi oge mah hayang jadi pahlawan. sorak itu yang jadi pahlawan jauh disanyi tapi jangan jadi pahlawan saya meneknya gak aing baju bodas pangeran di Ponorogo ya pantas pakai topi ini Siapa pangeran di Ponorogo eta huntunan nepi ka orangnya gitu belum? digamplang sebuah wayahna naon ieu teh ngararomong we singaruyek kokot ai sungut jarempe naon ieu teh nu diomongkeun teh da kudu puguh naon da wing mah hayang si kopi Teh si goblok ai murid patut teh jeung torek jeung naon ceuli teh. ka mana karep Ngomong ka mana karep sia teh mani pisan. Cik sia teh diumbar atuh mari obat tetes sia goblok ceuli teh umbaran. Ame nepi kame sehat kadenge. Ari sia mah cita-cita hayang jadi dalang, tapi sia mah ari ceuli budeg moal ngadenge atuh goblok kana kebelan. apa surupan Wah aya apa surupan. Lamun hayang jadi dalang ora kain tah. bisa hidup maneh jadi dalang saat itu Nah, makanya teh bisa gampang. Aing teh da goreng-goreng di jebolan di harga tilu. lah jelebolan gili harja tilu sorak tene gitu sia tong akah hayang cita-cita ukur heula sorak Anak, nu penting mah kumaha aing we. Nu penting mah rame. mending geus pede goblok nu penting balik apa pajar teh rame nih sok bisa sia ngadalang ayeuna Bisa. Da uing mah murid dalam tete. ning sok aing hayang ngadenge daulira Kudu naon uing ngomong kudu naon. kakawen Sok dengekeun. Iya syaur mira tandana panjang senyumnya. Iya senyumnya sadauni ya sadauni aja sumakan. mau jadi duit tapi balang kieu mah Nah, ini tuh ngaruh nahon.
naon sia teh kakawin nepi ka ngagik-gik kitu awas seuri sia goblok didenge-denge ku aing ngeunah keneh ngadenge hitut daripada ngadenge kakawin sia anjing sia teh kapi-kapi teh aing teh bekok mangeunah kadengena purukut tapi eta ngadenge kakawin sia meuni izin anjing dah tiga Cigas dibayar ku aing 50.000 dibayar 50.000 asa bisa gerem gatot kaca gampang babari kumaha uing we bisa anjing karena kabokok sia setan nek kamana ya pasukan kabe kabe maka ditulung puluh desken kaulah senja ngapung awang-awang nek mantau di awang-awang ayah nah hati ngapung nek teu bocos ngapung aja kaina wayah tangan sia teh wayahna kabeh pasukan urang ini dia pikeun ngapila nagara jeung bangsa tupi duduk sae Gusti tutulkeun kaulah tutulkeun wayahna sia kabe pasukan kumpulkeun kabe ulah aya nu tinggalan alat-alat perang aya ning anggang aya ning golewan bedong ari jeung sia kada rupanya ulah nepi katinggalan anjing meuni teu meunah jadi pamimpin kumaha aing we ayo urang ini berang urang wayah nanyeun torek-torek ku ini kapang perangan siapkeun sakabeh alat-alat ulah aya nu tinggalin berjuang doa urang berjuang sugan urang aya dina kamunangan naon atuh tika tadi meuni teu kaharti ku akal ngan pada ngararomong we ngenyo mai kadenge henteu torek celisiana torek budeug mariksa atuh bayang goreng sangu